Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas opat kumaha damang. Alhamdulillah mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah barudak orang tepang di dinten ayeuna dinten Jumat kaping 16 April 2002 hiji. Alhamdulillah barudak kumaha puasana dinten ayeuna, mudah-mudahan lancarnya tutug dugi kasonten jeung mudah-mudahan tutug sabulan penuh, amin. Alhamdulillah. Orang tos lajeng deui ka pangajaran salajengna. Nah, sate acan orang ngawitan diajar, urang ngadoa ti payun ya. Doa sate acan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Hatur nuhun kamari barudak kelas 4 anu atos ngintunkeun tugas ngeunaan kantutan kecap sareng nyieun kacindekan tina paguneman. Hatur nuhun ya. Nah, di halaman 84 nu kamari atos ngintunkeun pancen genep, hatur nuhun. Ayeuna urang lajeng deui ka pancen 7. Tugas ka-7 nyaeta ngalengkepan kalima dihandap nu kecap-kecap nu aya dina gigireunana. Anu kira-kirana meureunah gitu nya. Nu pantes kira-kirana. Nah, di sabelah katuhu aya jawabanana, di sabelah kenca nomor 1 dugi ka nomor 5 eta soalna. Mangga kira-kira jawabanna nu pantes anu meureunah teh nu mana nya kitu. Oke. Eta tugasna. Salajengna urang maca kalimah panyeluk. Naon sih kalimah panyeluk teh Bu Neng? Nah, kalimah panyeluk teh nyata kalimah anu ngaberehkeun rasa panyaturna. Jadi misalkan ibu jadi rasa gembira, misalkan ibu nanya, ibu ngerasa gembira, nalangsa, reuas, terus reus jeung sajabananya. Nah, dina tulisan sok ditungtungan ku tanda seru atau tanda panyeluk. Nah, nya. Jadi tanda seru teh bahasa Sundana teh tanda panyeluk. Misalkan di dia aya contoh Assalamualaikum. Nah, di dia aya contoh kedua, wilujeng enjing. Tuh Gunung Malabar saksina gitu. Jadi jika anu keur misalkan keur nyarios gitunya terus si jalma teu percanten. Misal tuh Gunung Malabar saksina gitu. Nah, eta teh nunjukkeun. Terus aduh endah pisan. Terus jika misalkan mama atau bapak miwarang sholat, geura sholat gitu. Misalnya, nah eta salah sahiji atanapi contoh dina kalimat panyeluk. Oke nya, eta dibacanya barudak mah tos tiariasa. Ya, salah jenganya eta ngapalkeun harti kecap. Nah, hapunten sapertos biasa ngapalkeun harti kecap barudak tiasa dikintunkeun ka ibu hafalananya, tiasa dikintunkeun melalui voice note atanapi videona. Nah, sakitu we panginten barudak pangajaran dinten ayeuna. Alhamdulillah mudah-mudahan barudak sadayana sarehatnya. Sareng tiasa ngerjakeun tugas-tugasna. Nah, anu teu acan sama sekali ngerjakeun tugasna, insyaallah bade Ibu Japri. Jadi amun tong kagetnya ke amun ku ibu di Japri salah sahiji berarti tugasna teu acan lengkep. Alhamdulillah sakitu we ti Ibu. Hapunten hampura Ibu bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.